Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ke-18. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sateacana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share, sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda, insya Allah Abah sareng Jomantara bakal terus marengan nyerengan para mitra satia di mana wae ayana. Atur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong ting kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Ku kituna mangga wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Barang Abah Kusman ningali putrina rek sasar lampah ku ngalakukeun bunuh diri ku sabab teu kuat nyang hareupan kanyataan hirup. Ku salaki ditinggalkeun gara-gara Rosmala ngalahirkeun jabang bayi anu sasatna sato bentukna monyet. Tungtungna lat poho kana jati dirina. Untungna jabang bayi monyet eta anu nyegahna. Sehingga Abah Kusman kaburu nyegah kana lampah putrina. Abah Kusman ngarasa reuas campur jeung ambek haok Abah Kusman teh nyarekan ka Rosmala. Nanaonan sia teh Ros? Rek leuwih nyusahkeun deui ka aing ha? Eling atuh sia teh Ros. Kos lain jalma ngarti wae. Tunggara sia tapi bunuh diri teh lain jalan anu utama. Teu sudi aing mun kieu carana. Samarupna ukur sia kitu anu tunggara aing oge yeuh tunggara aing oge. Ku ayana kajadian ieu teh. Kari-kari sia rek lampah dosa. Dikamanakeun ilmu sia? Dikamanakeun? Dikamanakeun uteuk sia? Eleh ku sato tu tempo ku sia. Syariatna sato hakikatna pitulung ti Allah eta teh. Geus malun eta teh anak monyet teh ka sia. Hartina jalma teu nyaho bebener tapi hartina ari jalma mah teu nyaho bebener tapi monyet eta sasatna sato masih keneh berguna. Masih kene berguna. Geus nulungan ka indungna. Beh dituna manulungan ka aing eta teh. Sato eta teh. Nah ari sia. Ku aing disakolakeun, ku aing dipasantrenkeun. Ujung-ujungna rek nyilakakeun ka aing. Rek nyilakakeun sia teh ka aing dunya akhirat deuleu. Mun rek kitu mending kene indit sia. Indit sia teh rumah tangga aing. Indit. Cek Abah Kusman jiga nu kalengitan jati dirina. Ari ambu mairan manehna. Menggeus atuh Abah, menggeus. Ulah kamalinaan teuing. Anak urang eta teh hiji-hijina. Mungkin keur poekeun eta teh anak urang teh bah. Sing eling Abah, sing eling. Cicing sia ambu. Nah sia teh nyeri mun anak sia bunuh diri. Untung aya si malun. Anu ayeuna hirup teuing paeh. Kena ku kepretan aing tadi. Abah, ambu weh usir mah Abah ulah si Neng. Ambu ridho lamun diusir Abah, ambu ridho lamun diusir ku Abah. Asal ulah si Rosmala Abah eta teh anak urang hiji-hiji. Mun indit diusir teh mah ambu oge rek indit. Cik ambu ela nyarita bari sumagruk ceri.
Ngadengi kitu Abah Kusman ngahulang jiga eling tur sadar kana dirina. Rumpuyuk Abah Kusman awak nang rumpuyuk tuluy diuk dina ubin. Katingali mata Abah Kusman teh ngayembang kuci mata. Ari ningali kitu mah gabrug ambu ela teh ngagabrug ka Abah Kusman tuluy nyuuh dina lahunanan. Ari si Odoy anu tita tadi nyaksian kejadian eta ukur bisa ngajengjen we jiga patung. Sanggeus reda tina sungkawana si Odoy muru ka Rosmala nu keur nyuuh dina kasur tuluy diusapan ku si Odoy leungeunna. Bari pok ku si Odoy teh diomongan. Rosmala anak aing tong putus harapan geulis. Dunia teh sadaun kelor. Kejadian ieu lain akhir carita geulisnya dengekeun kumaha. Tapi menurut mamang mah kieu. Iya teh awalina carita. Nu matak tong putus asa. Cik mamang, ulah putus asa sakali deui. Yuk urang balik deui kepercayaan urang. Yuk urang balikeun deui kepercayaan urang. Kepercayaan diri urang. Lawan katunggaraan ku urang. Urang lawan geulis. Ulah kitu nya. Mamang mante merekeun lamun hidup boga pamadegan seperti gitu. Ulah. Cik si Odoy mepelingan berijeng nyemangatan kana ka alona. Ngadengi kitu Rosmala Malik tuluy nyuuh ka lahunan mamang bari sumagruk cerik pokna. Mamang hampura Ros hampura mang kudu kumaha atuh Ros teh hirup teu aya teu guna. Kudu kumaha atuh Ros teh hirup teh teu guna kieu. Ku salaki ditinggalkeun. Bener ucapan Abah. Ros teu aya hargana. Satadina Ros teh mutuskeun rek ini tinggalkeun raga. Sabab eta jiga eta jalan hiji-hijina nu bisa nenangkeun hate Ros. Ampun Gusti, nasib teh kieu teh. Namun atuh dosa Ros teh mang. Rosmala modalkeun reregel hatena. Jumerit ka Nu Maha Agung. Tina panyoba nu kawasa. Naha kanyaah bet sakolepat kabagyaan sasaat saharita. Harepan tinggal kalangkung duriat pegat katilas. Perih lir digerihan ku hinis. Hate ancur lir bubuk tipung. Kitu tunggarana jero dada Rosmala. Ampun mang, Ros teh kuat nandanganana. Hampura mang, mun Ros seueur dosa ka mamang. Ngadengi kitu si Odoy narik napas. Jiwa kadewasaanana biji ya. Jung nangtung tuluy ngaleos muru anak monyet nuker ngagoler. Tuluy dibalikeun. Si Odoy rada ngarahanjug sabab eta anak monyet teh masih aya napasan. Ngan kacidawatirna si Odoy ka eta anak monyet sabab eta gunting nancep kana mata sabelah katuhuna. Tuluy eta anak monyet teh diais dibawa nyamperkeun ka Rosmala. Sanggeus tepi gek si Odoy diuk digigirin Rosmala bari pok ngomong. Ros, mamang rek ngomong ka maneh. Tenangkeun jiwa manehnya. Sok ayeuna hudang heula. Cik si Odoy rada tegas. Rosmala nurut nguniang hudang. Denge ku maneh Ros. Tadi ampir maneh teh rek ngalakukeun dosa anu kacida gedena ku cara bunuh diri. Tapi Ros, Allah Subhanahu wa taala masih nyaheun ka maneh ku cara ngagerakeun ieu anak monyet nu menurut syariat mah moal mungkin orok monyet hidang tur aya tanagaan. Tapi jeung kakawasaan Allah, ieu anak monyet bisa nyegah kajoliman manusia. Sasatna maneh rek zolim ka diri sorangan. Nah maneh teu era gitu. Nah maneh teh teu rumasa. Nah maneh teu sadar.
nah maneh teu karunya. Ye tempo ye. Cik si Odoy bari nyodorkeun anak monyet. Anu baloboran ku getih sabab mata katuhuna ka ceceban gunting anu masih keneh nyecek. Barang Rosmala nempo ka eta anak monyet. Anu baloboran ku getih sasatna ngabelaan dirina. Didinya hate Rosmala eling kana Purwadaksi. Cek pikirna, aing ciptaan Allah, monyet oge ciptaan Allah. Nah aing kudu teu narima. Komo deui ieu geus karasa ku aing. Maluna atawa belana. Cacak-cacak jalma anu sakola tur mulia jiga sobali, tapi eueuh kabela. Malah tega. Kitu dina pikiran Rosmala. Akhirna Rosmala sadar jeung niat eta anak monyet teh rek diakuan. Akhirna ceg eta anak monyet teh dipangku. Bari hariweus-weus ka si Odoy. Astagfirullahaladzim, malun. Astagfirullahaladzim, anak ibu. Hampura ibu, malun, hampura. Mang coba nyebutkeun gunting atuh, buru mang. Cik Rosmala hariweus-weus ka si Odoy. Nempok itu si Odoy gegemeun antara heran jeung bunga, tapi si Odoy teu nembongkeun ka heran. Tuluy eta gunting teh anu nancep dina matana si Malun teh dicabut lalaunan. Cer getihna mancar. Rosmala nyusutan getih eta anak monyet anu bijil tina matana ku samping bari pok nyarita. Mang, coba marutkeun jahe atau naon kitu mang. Urang pokokeun buru mang, buru. Rosmala bari tetep ngais si Malun. Nempok itu mah Abah Kusman jeung Ambu ngarasa gede hate. Tuluy duanana nyalampirkeun ka Rosmala. Tuluy nalubruk menta hampura. Geus kitu mah sarerea paciweuk ngalubaran si Malu. Para mitra sadayana ceg urang tunda cerita keluarga Abah Kusman anu keur nandangan Tunggara. Ayeuna urang guar lalampahan si Codet saenggeus manehna nampanan orok ti Madayu. Ngaliwatan jandela. Kabat si Codet teh lempang gagancangan muru ka jero leuweung. Orok diais. Lengkaheun teu ditempo. Keur mah leuweung katambah poek. Tapi dasar ari jiwa na rampog mah eta kabeh teh matak jadi halangan. Nu jelas dina pikirna nu penting jauh ti imah Abah Kusman. Sanggeus aya kana 2 jamna si Codet kukurubutan di jero leuweung. Beras ka hiji tegalan, didinya mah lumayan teu poek teuing ka senter ku bentang anu barana. Si Codet anjog ka eta tegalan. Reg si Codet teh ngarandeg tuluy culak cileuk. Mastikeun kaayaan. Sanggeus dirasa aman, gek si Codet teh diuk dina jukut. Sukuna dilonjorkeun napasna ngahegak, kesang luut leet. Sajongjongan masih Codet teh ampir teu gerak pisan. Sanggeus napasna rada lega, si Codet ngegerentes dina hatena. Pokna. Aduh, kamanakeun atuh ieu oroknya? Ku aing ditinggalkeun di dieu. Wae di dieu kitu. Tapi mun ku aing ditinggalkeun mending meninggalkan satu leuweung. Ari aya anu jalma nu manggihan tuluy disalabarkeun. Waduh, gagal atuh aing. Gagal atuh rencana aing ari kitu mah. Moal tulus atuh aing kawin teh ah. Cik geurentes hate si Codet. Dumadahkan si Codet teh panasaran hayang nempo eta orok, tuluy sampingna dibuka. Barang breh si Codet kuat molohok nempo orok lalaki anu kacida kasepna. Malah anu leuwih molohok teh mah tur heran si Codet nempo orok teh awakna aya cahayaan jiga kicak-kicak. Malah jarak
sameter mah caang kasinaranku eta orok. Lila-lila si codet muringkak bulu pundukna. Tapi manehna penasaran, nah orok apa boneka ieu teh. Rek dicabak, terus terang si codet teh wani. Akhirna serepet nyabut bedog, tuluy ditoelkeun kana dadana eta orok lalaunan 2 kali ngabentuk kali. Cer getihna teh mancer. Dengek eta orok teh ceri. Geus kitu masih codet teh yakin yen eta teh orok jalma. Geus kitu mah eta orok teh dibungkus deui ku si codet. Tuluy dibawa lempang ngalerkeun. Heuleut kana 100 lengkah. Si codet curinghak sabab kadenge sora cai walungan. Tuluy si codet teh gura-giru muru ka eta sora. Akhirna jog si codet teh anjog ka hiji walungan. Katempo caina umpal-umpalan. Bari jeung bala ku Sarah. Akhirna eta orok teh teu dipikir deui ku si codet teh. Belawar eta orok teh dibalangkeun ka tengah walung. Dadak sakala walungan anu sakitu poekna teh ngadadak caang. Si codet olohok beng teu percaya kana tetempoanana. Can oge sadar si codet teh tina ka heran. Jol-jolonot aya cahaya biru di tengah cai ngajolonot ka luhur. Tuluy nyirorot deui ka handap. Sakedapan cahaya teh jadi robah nu tadina bodas jadi cahaya biru. Nu kacida serabna. Eta si codet teh nepikeun ka matana dihalangan ku 2 leungeunna. Tapi eta kejadian teh teu abot si codet mukakeun leungeunna anu dipake nutupan matana. Eta cahaya teh geus leungit. Kayaan balik deui ka awal, poek mongkleng ngan ukur sora walungan we anu seah. Sajongjongan si codet teh ngajengjen we lir ibarat patung. Kasima ku kejadian nu ku manehna ka saksian. Lila-lila mah si codet teh sadar. Puringkak bulu pundukna muringkak. Akhirna si codet mundur undur-unduran lalaunan. Tungtungna burang bang si codet teh lumpat satarikna. Teu ditoleh nu aya di hareupeunana. Naon wae oge anu aya di hareupna ditabrak. Para mitra sadayana cag urang tunda cerita si codet nu keur tiba baranting kabur ninggalkeun eta patempatan akibat kasieuna. Ayeuna urang kocapkeun orok anu dialungkeun ka walungan anu caina umpal-umpalan. Orok palid kacida kencengna dituturkeun ku warna biru biki lila biki jauh malah arus cai biki kenceng. Si horeng dihareup aya curugan anu kacida lungkawingna. Barang eta orok anu nyangsang dina sarah nepi ka curug dadak sakala eta sinar biru teh bisa ngangkat eta orok tuluy ngalayang hampir aya kana 5 menitna. Saenggeus aya di dasar curug celak eta orok teh jeung warna biru euteup deui dina sarah anu ngaleong ka bawah palid. Teu lila di hareup walungan teh ngabeulah 2 aya anu ngaler jeung ngidul. Eta orok teh palid ngaleong ka walungan anu ngalir ka kaler. Si horeng si mana horeng eta walungan teh berasna ka walungan Citarum. Waktosna pamirsa sadayana. Cag atuh urang tunda pedaran dongeng urang ayeuna. Kukituna Abah nyuhkeun hapunten tina kalepatan sareng kakirangan Abah. Insyaallah urang patepang deui dina waktos sareng galura anu sami. Abah pamit mungkur ka sadayana. Uli jeung kantun permios.